Penting-penting nyiksa bubututan anu enggeus sahunyudan. Tiris mah tiris ceuy ieu teh sabenerna mah tapi da kumaha deui nya heueuh tapi samemeh eta sakabehna urang teh di dieu teh heueuh ningalikeun heula budak ieu diajar maca ning itunya kudu diajar maca teh barudak. Ieu tah ceu ari si nyimun can sare mah tuh tinggal kuat diajak eleg we nu keur maca jaba hayo we ngeleg ka inu ning itu jaba ningalieun kamera we hayo meujana lucu-lucuna ceu tadi dieu teh beres ngeleg si nyimun ceu beuteung urang teh heueuh lapan nya eta ari ayeuna mah rek heula si peujit nya. Da samalna oge tadi teh beak ceu geus beurang teh nya heueuh tadi dahar beurang maksud teh tadi teh nyamel heula nyamel goang we ceu di banyur ku cai panas. Pokona mah mantep ceu tah geus beres nyamal mah urang nyokot piring, urang nyokot sanguna heueuh da bisi eueuh ih sangun pek teh loba ceu alhamdulillah. Beres nyokot sanguna ceu heueuh biasa nyokot deungeun-deungeunna ning itu aya teri jeung aya sambel dua rupa oge ceu meuni mantul ieu teh ya Allah heueuh ari geus lapar mah ceu dahar jeung naon-naon oge nya sok ngeunah kitu tah. Adi dia oge ceu barudak tingalinya keur dahar siji mah teh pek teh direwong ku si nyimun heueuh biasa geuning aya si nyimun mah kitu. Kaop dahar ceu saha we nu dahar untung ka urang mah teh ngarewong da urang mah jeung samal tadi teh ceu geus ngarungsing biasa geuning hayang naon hayang poyoy hayang bocan heula heueuh urang mah mepene heula si bocil ieu nya ceu nya geus mepene maning tu ceu teu lila geuning pareureum duanana. Ari geus peureum budak mah ceu jongjon gawe teh tadi dia teh rek jahit heula baju nu geus gararing menang kamari ieu teh nya nyeusehan can di angkatan can anu nilepan heueuh da eueuh arek saha deui selain ti urang mah ceu eueuh moal anu nyabak ceu moal. Nyakeun bae ceu urang cabak we ayeuna heueuh da kaburuna ge teh ti peuting kitu sabari itung-itung manturan si ayang sembep we gawe bisi eueuh baturna bisi tunduheun bisi jenuh. Tes ngangkatan bajuna ceu heueuh di dieu teh nya urang popoe langsung da tadi teh nyeuseuh sore teh gitu geuninganan ceu nyeusehan oge kot sabaskom tanggeus digantunganna urang gantungkeun we kana sasampaian ceu buru-buru tuh 1 2 3 pokona mah sakabehna we ceu teu bisa diitung. Ceu emang garingnya di poe di jero garing ceu tenang tadi dia teh anu tilu eta teh misah teh kunaon cing lantaran isukan teh dipake deui da heueuh eta teh baju poe salasa da ari geus ledrok arek dipake poe rebo da can boga batik budak dua teh heueuh konyen-konyen teh make bajuna merah putih deui dingang ka poe rebona teh ceu heueuh da ari dituna heueuh maksudna teh teu diseuseuh da urang teh ceu asa teu geunah nempona ge budak teh kalalotor kitu teh bajuna teh komo si Danis mah Gusti tong ditanya ceu budak lalaki mah nya ai nu baroga budak lalaki mah nu baleujeunna kitu mah nya pastilah ngalaman. Beres popoena ceu heueuh tuluy we urang tilepan ibu bututan lamun diisukeun pasti dibawaan ku si nyimun ka tengah imah ka kamar kitu ka di pokona mah amaraya tungtungna kalotor we. Di telepanana heueuh teu hilap ceu da kudu dientepkeun langsung kana wadahna lamun geus menang dilepan teu dientepan mah sarua jeung bohong ceu komo katingal ku si nyimun mah wah diacak-acak budak kitu mah reusepna ngacak-acak. Beres nu si nyimun tuluy we ceu heueuh nu urang nu barudak nu lanceuk-lanceukna nu bibina urang beresan nu bapakna ieu teh kabehnya kana lamarina masing-masing ai teh diberesan mah geuninganan barudak mah moal hideng. Tah ari nu ieu mah ceu moal ditilepan heueuh diasupkeun ka lamarinya arek disetrika engke poe Sabtu lamun teu Sabtu Minggu seperti biasa ai simut mah ceu teu kudu disetrika urang asupkeun lah kana wadahna heueuh teu ngarah teu kalotor deui teu kena ka kebul. Pan sok ceu sok kalolotor karebul geuninganan lamun teu di kana wadahkeunana teh pae kana wadahkeunana mah bunyi tah nu setrikaan mah urang gunukeun we di dinya teh simutna mah ceu urang bawa hiji ieu teh heueuh da sok teh kabagean geuning simut badag mah teu mahi ku sararea teh geuninganna.